karburator. Oh atuh karburator mah meunang pergi motor. Heulah pokona mah geus we eta tetean anu maju. Oh mama nih Abas. Sallallahu alaihi lahal ala hel. Mana ge sarua si Abas? Helu. Abas. Itu sih teh kos lain jaluk wae gelut sih teh. Anu ngaheureuyang teh lawan sia mah kawani pisan. Dadan si Buya. Siapa kos lain jaluk atuh gelutan. Sakitu geus diajarkeun tepak 88 sia mah. Pasya budak pang jadi pasya kolot we mah kagok mah sok. Boga kawani mah jeung aing mah sok. Tah masuk aing atuh sok boleh teh nembok teh. Masuk aing ka bijak maju bos. Aing budak kemana itu can balik ngaji teh nih. Ya kiwari can balik tuluy kemana aneh. Lain geura balik ka imah. Di sekolah ulin heula aneh na teh. Puting-puting aya kukuh sugan penjur teh. Buru-buru balik. Aduh. Kunyuk rawen teh. Wayaknya can balik ngaji. Ku dia sugan teh sebarnya. Net. Ya, Kenaon? keur kieu keur ngopi. Sia masuk ngamuk we, batur keur ngopi teh. Nyampeurkeun. Spasi itu minta kopi aing masalah deui. Sudah masuk suudon wae tuh ilahar. Neangan budak urang mah ka dieu teh. Nah, makanya ngan budak maneh ka dieu atuh sok aneh. Oh sugaan atuh. Ngilu jeung budak maneh ka dieu budak urang. Kan ngajina meureun babarengan. Oh, nyata budak urang oge can balik ieu ting tuluy ka mana meureunnan heueuh ai barang nama barang jeung budak maneh. Nanti dibawa ke mana ku budak maneh budak urang. Da budak urang mah tara jaramah pan sok mau jaramah mah bab anak maneh geuningan budak maneh. Budak urang mah tukang cicing di imah. Ah, make nyalahkeun budak urang. Pugu mah budak maneh, anu sok aprak-aprakan ka ditu ka dieu da budak urang mah kabawa ku budak maneh, aprak-aprakan ka leuweung, ka sawah, ka ditu ka dieu oge. Pantira geuning aprak-aprakan tepi ka asup ka moal, gara-gara budak maneh. Pan basa harita mah eta budak urang ngajak ka moal mah eta teh pan gara-gara maneh teh teh boga budak maneh mah atuh can pernah cenah dibawa ka moal meni karunyaeun budak urang teh mah dibawa ulin jalan-jalan ka moal geuningan bari make sena swalo darak kieu kitu. Aing ngarerakeun pujuh teh. Pan eta teh salah maneh teh teh. Hek budak teh coba kali-kali bawa jalan-jalan ka moal hayang naik eskalator. Eskalator sih mau udik ukanya eskalektor gitu. Nyerang bari salah deui semua. Eskalektor mah pergi di sawah atuh ngalektor. Nah, ini ngaranna teh esputator gitu naon ya? Orang balik orang sepenting orang habis ngomong ke orang goblok sama nyebutan ngaran kolok pamali Allah luhel mama nih Abas sallallahu alaihi lahal ala hel. Mana ge sarua si Abas? Helu. Abas. Oh ning, eta tetean anu maju ka luhur ning, jeung nu kahanap ge aya ninganan tetean eta. Heueuh tetean tangga. Naon da tor-tor gitulah pokona mendingan teh naon ieu podi da moal dihakan ku aing teh teh tuh. Niku poho-poho teh ngaranna teh da bisa teh menyebutkeun teh. Naonnya karburator. Oh atuh karburator mah meunang pergi motor. Heulah pokona mah geus we eta tetean anu maju. Heueuh eta lah pokona mah da. Tapi sebenarnya mah urang can pernah naik teh teh nu ngaranna ketok naon nu bieu lah tetean nu bieu aing can pernah naik can nyawa acan eta. Nya sarua we atuh urang oge iraha teuing naik nu kitu. Oh nyakur berarti meureunnan. Da urang ge tibang nyaho di televisi atuh can pernah nyaho naik nama kumaha rasana ngageleuyeung su eta kumaha teuing teh nyaho.
hayang ngopi atuh. Ada kopi. Heeh. Tunjung atuh nyian tuh di dapur sorangan ah. Heeh. Hello. Lão ơi. Mày lá. Là luôn mà. Lain ieu budak kamarana tuh aing mah we kican baraliknya ngaji teh aneh. Tuh geus peuting aing masuk sieun ku korod we. Heeh nya eta. Ting kamarana barudak atuh teh balik ngaji teh ting tuluy ka mana nya? Teuing mun di pos area mah di pos cenah. Sugan kitu kalap narongkrong di pos. Tapi da piraku di atuh geus peuting kieu pejuh teh lain geura balik. Aing mah melang. Da nyieunna mah rada hese beri goreng patut oge da euy. Teh pasti maneh mah nyen budak teh malam rebonya. Nah, makanya nyebutkan malam rebo sih menyanyahuanan. Eta we hidung. Hai, Mbak Edan, sok tera nyadar diri sih mah. Udah budak kurang mah hidung teh kabawakeun budak maneh. Geus saek banyak. Urang cenah budak. Nyuhun kopina. Oh, sami-sami. Oh, sekalian kalau mun aya budak urang titah balik itu buru geus peuting ah. Hah? Melang aing mah. Heeh. Buya sia teh balik-balik ngabaung netas di mana kan atuh sia teh ya kieu karek balik Durian gusti selebeu. itu sia teh kos lain jaluk wae gelut sia teh anu ngaheureyan teh lawan sia mah kawani pisan kana ngabaung wae ah repek kana bisa dilelepkeun ku aing ka ditu teh ka sumur. Atuh dah nyebutan mau ngaran kolot. Nyebutan ngaran kolot kumaha teh? Oh, nyebutan ngaran si Duseng. Nyebut si Duseng? Ka maneh nyebut si Duseng? Goblok teh. Ku aing kudu diwarahna atuh budak kitu mah. Aneh aya pasea nyebutan ngaran kolot. Hayu kudu urang teh aing mah. Aing mah siksa. Kolot-kolot atuh mah. Wah, pejuh teh kamarananya. Lalu aing we kieu pejuh teh can balik ka mana jadinya. Mana guna mon? Dari si buya. Siapa kos lain jalan atau gelutan. Sakit tuh mesti diajarkan tepak 88 sih mah. Masih keneh curi kos lain jalan sieun lain karah. Oh sia teh sieun jeung takut eta keneh sebelum. Napa dan naon karah? Waduh, geus beda cerita hari geus nyebutan ngaran kolot mah. Nah, mau sampekeun. Ayo ku, Tanya ka dieu mah. ieu maksudna naon ieu budak make nyebutan ngaran Duseng. Lain budak mana mah nyebutan ngaran dewek di. Budak urang ge cenah bieu si Slebeu cenah nyebutan ngaran Duseng naon maksudna? Eta ini kumaha ini? Ayeuna urang bereskeun secara jantan. Pasya budak urang jadi pasya kolot we mah kagok mah sok. Boga kawani mah jeung aing sok. Tah masuk aing atuh sok urang teh nembok teh. Masuk, kira aing ka bijak tengah jurus. Jurus kala nu. Aing maneh ngaran Abas ge. Nyalain atuh nunu. Nah aing beda lain Duseng atuh barnet. Aing urang masih akeun naon atuh ieu sabenerna. Berarti ka urang meureun. Nyalain atuh urang kudu make segala nama. Abas Duseng pangaran urang mah lain Abas jeung Duseng. Maneh nunu urang barnet. Heueuh nya. Ah bae dan Urang berpelukan. ayo ah.